warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa tepang deui sareng simkuring nijar. Dina pidangan Warta Basa Sunda Kongkorongok Bandung dinten ieu Rebo 25 September 2013 warta anu bari didugikeun dina wanci pecat sawed ieu diantawisna Wali Kota Bandung teu satuju kana pemrograman mobil murah. Pamiarsa warta selengkapna kasanggakeun. Program mobil murah anu dirancanakeun ku pamarentah menang pro kontra ti sabagian masyarakat. Alasanna mobil murah tetep moal bisa kapemilik ku masyarakat leutik sarta ngaruksa pemrograman pamarentah daerah anu keur mujeunna ngurangan polusi jeung kamacetan di jalan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil netelekeun pamadeganana sapamadegan jeung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nolak program mobil murah ieu. Teu saeutik oge masyarakat anu ngarojong kana pemrograman pamarentah ieu alasanna sabab di daerah leutik anu jauh ka kota sarta jarak kendaraan mah kacida pisan bisa nulunganana. Pamirsa, sakitu warta anu didugikeun dinten ieu tepang deui dina pidangan Warta Basa Sunda Kongkorongok Bandung. Salajengna simkuring ku nijar nida amit mungkur amit mundur emut saur sesepuh urang hade goreng ku basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.